Mitra nuju ngadangukeun dongeng judulna Panca Tunggal karangan Kiliksa nu mana ayeuna nincak bagian ke-12. Sabada mangja namatkeun bagian ke-11 ayeuna nincak bagian ke-12. Satu nuhun nu paraosna subscribe sareng loncengna nu parantos ieu ngabagikeun acara ieu para mitra sering komentar atuh nuhun komentar ge rupi-rupi para mitra mangja sok resep maca komentar gitu ti mitra sadaya atur nuhun sesir namanya para mitra hoyong hiburan bagi ku jalaran dongeng ieu hiburan anu simpel atuh para warginya aduh teu kedah ka mana-mana bari gogolean bari gogolean ya para mitra sadaya gitu aja aduh bari gogolean ya ngadangukeun dongeng mangga nyangakeun bae ka makin dieu para mitra makin naon teh jalmi teh para mitra sesirna mah janten henteu males marsing teh para mitra nya kitu langkung rupina mah kapraktisannya para mitra langkung ieu praktis bari kumaha bae oge tiasa ngalaksanakeun naon anu dipikahoyong janten da ayeuna ibu-ibu atuh di bumi cenah para mitra sadaya gira-giranya ya cenanya kudu masak ya saya noelan itu apa noelan apa para mitra sadaya aduh ya itu teh ya para mitra datang we kiriman para mitra aya nu kada bayar harita aya tos dibayar gitu itu saminya gitu teknologi zaman ayeuna para mitra sadaya aduh manganya ngakeun bae Panca Tunggal karangan Kiliksa dina bagian ke-12 urang lajengeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Panca Tunggal. Ieu dongeng karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-12. Sakumaha nu kauninga akhir bagian ka-11 urang parantos dugi ka Ki Banyu sareng Ki Jamparing menahkan monyet bodas. Namung eta monyet bodas bisa nyarita. Dasar dongeng. Para mitra sadaya. Namina ge karangan, ngarang, menang ngarang cenah para mitra. Kitu mangga urang teraskeun atuh hanca dongeng ieu judulna nyaeta Panca Tunggal karangan Kiliksa dina bagian ka-12. Para mitra kaum dangu, Ki Banyu ngahuleng harita teret ka Ki Jamparing. Nu ngajengjeng cara arca manehna ge reuas jeung kaduhung. Geus kabawa ku perasaan sorangan nu kurang wiwaha pok nyarita rada ngageter. Ratu simkuring rumaos lepat nanging hapunten we sanes bade culangung. Ateuna picologog. Taya maksud ngabongohan kitu sote bakat ku jengkel we. Nah, ku kabodohan simkuring sabab teu mampu ngurud kulit salira ratu. Daya hampura deui ku anjeun. Ngami rek ngahukuman ka anjeun duaan. Sabab anjeun culangung jeung kurang ajar. Dibere sajeung ka menda sasiku, dibere sasiku menda sajoba. Manusia pulung isia. Rahmat Kalingga bener-bener ambak manehna nangtung bari nulak cangkeng. Geleger-geleger sora omak di sagara, ngaguruh handaruan matak ngaruntagkeun hate. Ki Jamparing ngadeg-deg bakat kureuwas ngarasa kaduhung bet kumawani cucungah ka Rahmat Kalingga. Kagagahan kasaktian teu bisa dipake andalan sabab geus rumasa salah. Ratu, mungkin kerja luntur mana hapunten ka pundulur. Ki Banyu teu bosan-bosan menta dihampura sangkan ulah aya kajadian tarung. No bisa dulu. Gerung aya angin ngaguruh di jomantara awor para mitra jeung sora omak di tengah sagara. Seor omak nembragan gawir karang deket hunyur. Cai laut nyebrot ka darat pating burisat pating buraya. Pating burinya katojo ku panon poe. Ki Banyu jeung Ki Jamparing silih pelong duana ngarasa bingung naha naon anu kudu dipilampa. Cicing bae salah ngalawan salah akhirna duana ngejat nyingkahan Ratu Monyet. Sabab bingung piku pilampaheun. Cakakak sadaya nu seuri mending ngagak-gak sorana asa di mana-mana. Minuhan jomantara Pulau Monyet. Ki Banyu jeung Ki Jamparing beuki reuwaseun bulu punuk pating puringkak jajantung Ratu Menimota. Barang tepi ka hiji tempat reg duanana areuleuh. Ari maneh kunaon tu Jamparing gagabah ting dalam pante? Loh, hampura Banyu lah.
kuring rumah salah tadi tejeng ya tuh dah sabab dog tetera ko ay kana buru kalah kalesa ngageleser wa bulu nu murag salamar-lamar acan Ki Jamparing rumah salah mun tadi bongohan mah buat teuing maneh narek sadra masarakeun buluna ari geus digagalak itu mah hese kapaksa urang kudu make jalan keras artina mah kudu ngalaman tarung ya ari geus eueuh di jalan saja mah teh halanganana kuring mah sanggup ngalawan Ramat Kalinga si Ratu Monyet ulah sombong Jamparing urang teh aya di nagara deungeun anu can apal kana seluk-beluk di dieu can bawuh jeung kaayaan sing inget ye monyet bodas nu aya di dieu bisa nyarita cara jalma ngandung harti manehna lain monyet nu biasa tangtuna ge monyet siluman teh ceuk Ki Banyu rada daria manehna geus boga pirasat yen tas adu harupan jeung siluman monyet sejadi sabab monyet biasa moal bisa ngomong cara manusia tapi kumaha pilampaheun urang ayeuna kapaksa kudu tarung urang jajal heula pangabisana na mampu ngalawanan monyet atau moal sabab tadi geus bukti buluna ge teu teurak ku bedog komo tulangna teu asa babatokna ge nandingan wajah apaan ai kikieun mateni kunyuk malah teu kudu ke bedog wae acara sejen leuwih mati atuh Ki Jamparing tetep ujub jeung takabur boga rasa yen dirina gagah boga ilmu andalan warisan ti Resi Kalajati Ki Banyu can kaburu nemalan sabab harita kadenge sora anu ngaguruh ngadeuketan pating saleor pating jelegur beuki lila beuki deukeut kanu duaan buria jelegur omak ngajaul ka darat seor cai lir banjir nyebrot ka palebah nu duaan jeleng-jeleng laluncatan nyingkahan balai sabab jelas cai laut teh ngancam ka manehanana silaka Jamparing urang geus mimiti meunang serangan ye sing waspada urang lawan sabisa-bisa ya cai laut malin lawaneun tapi kudu diajak duduluran maneh nu bisa mah da kuring mah bingung atuh ngalawanana ge ceuk Ki Jamparing para wargi sadaya Ki Banyu asa diingetan tuluy manehna maju salengkah nyang hareup ka laut bari sidakep sinuku tunggal musirkeun Pancadria Ki Banyu matek elmuna pikeun nganutkeun diri jeung cai rep sora nu ngaguruh repeh cai laut ayem deui ukur lamak anu pating siriwih ka sisi kawas sasari teu matak bahaya ka manusia jelas cai laut aya nu marentahna sabab cai anu tetep midulur ka kuring sanu marentah cai nya ceuk Ki Banyu bari melong ka tengah sagara keur kitu cai laut nu ngagolak teh siga anu digodog ngaburial ampul-ampulan kunaon cai laut ngagolak ya asa aneh teuing asa ieu seuneu dihanapnya ceuk Ki Jamparing bari mureleng ka tengah laut bandungan sing tenget eta teh aya nu ngurusna barang cacap omongan Ki Banyu pucung ratusan monyet biji ti jero cai monyetna aneh sabab beungeut teu sarua jeung monyet nu aya di pulo ieu mah jebag jeung matana gede sihung leuwih panjang ari buluna semu hideung ampir sarua jeung lutung silaka wadia balad monyet rek nyerang ka urang Ki Banyu reuwas manehna mundur deui ka deukeut Ki Jamparing tong sieun kuring sanggup ngalayanan lah yang nyaho lah Ki Jamparing maju manehna ngarawuh keusik tuluy di parancahan geus kitu wur diawurkeun ka tengah laut mapag barisan monyet nu beuki deukeut ka basisir aneh eta keusik robah wujud jadi batu segede-gede kalapa murubut ngahujanan ka wadia balad monyet pating karoek pating jalengak-ngalengak sabab huluna katingang ku batu gede saharita puluhan monyet ngamang di laut pating kerejet sakarat leong ka bawah palid ku omak ka tengah hebat euy sulap maneh pikaresepeun tapi tempo tuh ceuk Ki Banyu nunjuk ka laut ratusan monyet mereg muru ka darat sorot panon nemongkeun nu amek pisan hayang males pati ka Ki Jamparing tong sieun eta siluman urang beakeun kabeh ceuk Ki Jamparing bari ngarawuh deui keusik wur diawurkeun ka musuh wadia balad monyet ngaguruh pating cererit nu kabeunangan pating golepak tuluy ngamang dina cai demi Ki Jamparing teu cicingeun tuluy ngawur-ngawurkeun keusik ka musuh akhirna musuh beak monyet anu sakitu lobana ngamang kawas runtah tuluy ngangkleung ka bawah ka tengah laut ku omak les teu katempo hebat memang ilmu maneh geus tere sampurna ya kari momean kasatriaan ulah cara tadi lah matak ngerakeun tapi kumaha ngeunaan monyet bodas ye urang kudu hasil meunangkeun buluna ya Ki Banyu luak lieuk susuganan monyet bodas aya kadinya barang breh tetela geus dikepung ku ratusan monyet pating rarenyoh bari molotot Jamparing tu tempo kumaneh urang geus dikepung ku kunyuk ye tangtu nangtang perang ka urang ye teu kudu sieun sabab urang manusia boga akal jeung pikiran ye urang lawan pila kadar monyet naon kabisana is maneh mah sok somong sagala-gala ge geus poho kana kasaktian ratuna buktina badog maneh teu teurak kalah ngaburi nyai kawas ngadek waja kade euy sing hati-hati bising cilaka Ki Jamparing teu nema deui panon mureleng ka wadia balad kunyuk
nu beukingang segi sarta kaciri keheuleun pisan. "Tewak, montong di mana ampun, modaran," cek hiji sora ti kajauhan. Mere parentah ke anak buahna pikeun nyerang ka musuhna. Sebrut puluhan monyet narajang kanu duaan rame pating karoe. Lumpat tarik paheula-heula rob ngaronom kaki Banyu jeung kaki Jamparing. Tuluy narajang merame di sarada, celeng celepung aya nu luncat ka luhur. Celek kana tak-taki Jamparing. Kap ditewak sukuna langsung dibantingkeun ka baturna. Beleduh hulu monyet diadu. Cerit dua monyet ngangkoceak rubuh sekaligus. Nu sejen kalah bayangan paheula-heula yang ngerewes kana beungeut musuh. Malah aya nu ngagunyeng buuk Ki Jamparing ripuh manehna pakupis ngalawan musuh. Kitu deui Ki Banyu sarua ngarasa taak ngalayanan monyet nu ngagugulung aya ratusna. "Jamparing tulung!" Ki Banyu ngajerit lantaran panon dicakaran ku monyet. Ki Banyu meungpeunan sakuat tanaga sieun panonna dicocok ku kuku monyet anu sareukeut. Ki Jamparing gugup para mitra manehna ngalabuhkeun awak, kebut kireleng ka kenca, kireleng ka katuhu. Lir catang kalapa kagiles ngagiles monyet. Atu puluhan monyet pating koceak nu kagiles langsung ngerejet sakarat. Sabab bobot awak Ki Jamparing ngadak-ngadak leuwih berat ti biasana sanggup maragatkeun nyawa monyet. Kireleng Ki Jamparing ngadeuketan ka Ki Banyu, korejat hudang, kep newak suku monyet nu keur nyakaran ka baladna. Kebot dibabukeun kana taneuh langsung paeh sapada harita. Nu sejen kacida ambekeunana para wargi sadaya. Ngaronom leuwih deukeut ka Ki Jamparing, tapi Ki Jamparing teu gugu. Manehanana buru-buru ngalabuhkeun deui awakna tuluy ngagereleng ngiles ka ngagiles pasukan monyet. Ki Banyu katulungan manehna aya hojah keur ngalawan, serepet ngalugas bedog langsung dibubat babit dipake ngababad musuh. Buriak wadia balad monyet bubar katawuran. Bari pating jarerit ninggalkeun pakalangan, baturna nu geus palastra balatak patumpang tinih geus teu balakaya deui. "Udah geuy urang tumpurkeun sakalian," ceuk Ki Banyu keheuleun pisan sabab panonna ampir bocos kukunyuk. Teu kudukeun bae sina kalabur, mending sina baralik we lah bisi ningang di apes akhirna tak cilaka. Yuk urang balik yuk. Tapi monyet bodas kudu beunang, kudu bawa ka bawah buluna yeuh. Manehna mah sakti jeung waduk. Mulai pakaran nu teurak pokona mah. Lah, kuring sanggup ngalayanan ramat kalingga mah. Urang lalapkeun kana cai laut. Tah urang kubur hirup-hirup sina modar. Tah urang eurad, urang bawa ka Pulau Jawa hirup-hirup. Pan beres. Cek Ki Banyu beuki sumanget. Keur gunem catur kitu gegag-gegag aya nu leumpang nyampeurkeun bijil tina rungkun anu suni. Horeng monyet bodas nu geus lila ngabongohan rek maju perang ngalawan dua manusia. "Tuh, siramat kalingga bijil maneh rek ngajak ngesang ka urang euy. Yuk maju lah. Urang raponan kuduaan tuman. Sadia tali keur ngeuradna ngaraha beunang hirup-hirup. Moal kaburu sabab musuh datang manten sok serang." Jeleng-jeleng Ki Jamparing jeung Ki Banyu laluncatan mapag lawan. Duanana taki-taki ngajaga sagala rupa kamungkinan. Cakakak ramat kalingga seuri bari nangtung nulak cangkeng cara jalma. "Nenela manusia genyung sia, ha? Nadang halieu saukur ngaributkeun, ngumawali ngahina jeung ngabinasa bangsa monyet. Rasakeun sia wawales aing, sia moal dihampur aku aing deui." Cek ramat kalingga bari tuluy ngagegag nyampeurkeun kanu duaan. Tapi Ki Banyu jeung Ki Jamparing teu nemalan sabab geus moal aya gunana. Leuwih hade tarung pikeun ngajaga kasalamatan diri bari sakaligus ngelehkeun musuh. Seak Ki Jamparing narajang ti katuhu, leungeun katuhu nyebuk rek ngababuk puhu ceuli. Lep ramat kalingga ngelok langsung malik bari ngarawe leungeun musuh. Kep katewak pulintir leungeun Ki Jamparing dipurilitkeun. Atuh meuni melengking Ki Jamparing teh leungeunna diparieuskeun. Tapi untung Ki Banyu teh dengan tep sakilat ngajejek bobokong ramat kalingga. Hiup cebet cumpalit rubuh. Ki Jamparing salamet manehna mata deui seak cekok najong kana tak-tak musuh. Korentel monyet nu ngagereleng tapi langsung ngorejat bari nyerang ka Ki Banyu. Dua leungeun maju sakaligus ramona ramakah rek ngaranggem beungeut kukuna sareukeun. Kurang ajar monyet sia modar sia gunyuk, serepet Ki Banyu ngalugas bedog. Seak dipake nyabat leungeun musuh. Terang kawas diadu jeung wajah meuni teu sirikna ngaburinya. Aduh, teurak teu bantu teh. Ki Banyu was-was. Ngarasa cangcaya kana kakuatan dirina. Lep ngelok lantaran tarang narek dirawel ku monyet. Jeleng ka kenca bari nyabetkeun di bedog. Pedadugkeun kana tongongna tapi tetep teu teurak. Bener-bener weduk kunyuk teh euy. Rasakeun ye moal burung modar sia. Garentes hate Ki Jamparing bari ngarabu keusik. Terus mapatkeun elmuna gero ngagorowo ka Ki Banyu.
Sangka nyingkah heula cenah Ki Banyu luncat ka tukang bareng jeung kitu Ki Jampari ngawurkeun keusik kana beungeut Ramat Kalingga. Harita ana jerit teh Ramat Kalingga ngoceak. Matana kapireumpeunan ku keusik. Ari geus aya dina matana keusik ngagedean jadi batu segede huluna. Puguh matak soeh bibir mata. Harita para mitrana Kalingga ngadak-ngadak pireuk ngan seukur ngak-ngak nguk-nguk teu bisa nyarita kawas tadi. Ukur kokoekan bari ngak-ngak nguk-nguk. Modar sia setan rasakeun bedog aing ye. Serepet Ki Jampari ngalugas bedog celeng luncat narajang ka musuh. Siak nyabetkeun bedog ngarah kana tarang musuh. Belentrang rik naror batu karang. Bedog ngampul ngaburi nyai. Ramat Kalingga munur bari angkak nguk-nguk muringis. Matana beureum ku getih leumpang sasampoyongan. Tewak Banyu euy, eurat beungna. Ki Banyu ngarawel areuy anu ngaramat kana tangkal kalapa tuluy dipake ngeurad monyet. Tapi teu hasil sabab leungeun monyet terikat ke ngarawel tali sarta langsung digegel nepi ka pegat. Urat euy nepi ka beunang euy. Ki Jamparing tuluy narajang. Maksudna sangkan Ramat Kalingga mencar perhatianana. Dina mangsa-mangsa nu sarupa kitu Ki Banyu nyadiakeun tali tuluy dipake ngeurad monyet. Tapi can aya hasilna lantaran Ramat Kalingga leuwih rikat ngarawel tali. Bari ngejat nyingkahan panarajang Ki Jamparing bret tali pegat tuluy diwejep bangun gemes. Nempok katanginasan Ramat Kalingga Ki Banyu jeung Ki Jamparing jadi seber. Sabab usahana can mawa hasil. Jeleng-jeleng duanana ngahadang Ramat Kalingga. Sangkan teu lumpat kanu jauh. Banyu urad deui euy. Ki Jamparing taya kabosen. Tapi Ki Banyu can kaburu sadia tali kalah datang manten wadia balad monyet anu leuwih loba. Ngepung ka musuhna nu dua. Bari pating karoek matak seber. Kabeh maju babarengan narajang kanu duaan. Jamparing, balai euy. Kilak duanana malik rek nada serangan lawan maranehanana poho. Yen Ramat Kalingga can beunang puguh geus teu bisa dicegah deui. Duanana kudu ngaku kana kaunggulan musuh sabab Ramat Kalingga rikat luncat ngajajak punuk Ki Banyu. Dibarengan ku ngarawel buuk Ki Jamparing lengak cebet. Bruk Ki Jamparing rubuh. Ki Banyu ngalawan nasib nu sarupa sabab punukna dijejak meuni asa peunglak. Sabasong sasontak pung lah. Asa peungas punglak. Kudu pruk Ki Banyu rubuh, rob wadia balad monyet nu sakitu lobana ngaronom. Ki Jamparing jeung Ki Banyu teu kaburu ngalawan dua leungeun kaburu aya nu nyekel. Malah suku ge direyang ku puluhan monyet tungtung namah duanana teu walakaya digarotong ku monyet-monyet anak buah Ramat Kalingga. Harita para mitra Ramat Kalingga marentah deui, malah mah bisa ngomong siga jelema. Mawa nganguha asumkeun ganahanan. Monyet-monyet marawat tawanan ka jero guha sup kana liang nu aya hanapeun pung rungkun. Barang geus aya di jero Ki Jamparing jeung Ki Banyu diasupkeun kana tempat tahanan. Pantona dihalangan ku batu karang nu berat jeung sareukeut teu bisa dionget-onget. Sajongjongan mah para mitra nu duaan ngaharuleng asa teu percaya kana kajadian harita. Asa aya dina pangimpian sabab matak era da puguh aya manusa dikerem ku monyet bari jeung teu bisa walakaya. Kaayaan di dinya caang tapi bau hapeuk matak lieur jeung sarebel. Batu jeung cadas nu aya di dinya kalotor teu matak betah. Wah Banyu, nah urang jadi kieu ye. Ka mana ilmu maneh nu mati ye? Teu bisa dipake ngalawan kunyuk. Ki Jamparing melong. Hatena ngarasa bingung bisi teu bisa kaluar ti dinya. Lah, sigana geus kudu kieu nasib urang sabab teu bisa dicegah si Ramat Kalingga memang sakti. Jeung loba baladna ilmu kuring teu mampu keur ngalawan manehna. Nya tapi urang teu meunang cicingeun kudu neangan akal sangkan bisa kabur ti ieu tempat. Na teu era aya manusia dipanyara ku monyet. Na teu nyeri hate mun urang dijajah monyet. Ki Jamparing beuki gargeteun. Sedih jeung jengkel ku kaayaan harita. Nya ulah rusuh sagarupa ge merlukeun waktu jeung pamikir. Teka tu pikiran aku kumaha ye. Jep jarempe deui ukur silih pelong bari balem. Jajantung ratug hate bingung nu taya papadana. Nu tadina nguntup jadi karingkus kut nu tadina ngangap hampang kalah ka kabanang. Ari di luar harita teh rame ku ratusan monyet anu ngagulung hareupeun lawang guha. Mun jalma hayang lalajok katawanan hayang sidih kana rupana. Malah Ramat Kalingga ge para mitra aya di dinya. Ngabedega pangjangkungna nangtung cara jalma nu nulak cangkeng. Amdi kami di ayeuna masing-masing mana. Sabab ganda-ganda urang geus aya dua manusia nu nyada-nyada rek ngaributkeun jeung rek ngabinasa ka urang salelea. Bukti geus nganyahoan yen manehna rek ngarusak. Geus rek ngabinasa ka dulur-dulur urang. Da ulandaran kitu eta manusia nu dua teu meunang lolos. Untuk tetep dina tahanan teu kudu diparabkeun, teu kudu diparab, teu kudu ditempuan, tetep samodarna dina guha.
cek Ramat Kalinga mere parentah karahayat nasangkan hati-hati jeung waspada. Wadia balad monyet surak ngaguru hanaruan ngadenge kajero guha. Puguh Ki Jamparing jeung Ki Banyu ngarenya duanana sieun ku eta sora. Sabab teu beda jeung Gunung Urug kawantu kadengena ti jero guha. Waduh Banyu, kudu kumaha mun geus kieu cilaka urang ye kudu buru-buru nyalametkeun diri ye. Ki Jamparing para mitra sadaya nyarita lantaran elmuna dina bidang lumpat teu bisa digunakeun. Namun ke cara nama orang kudu ngadu jajaten kuring rek nyoba-nyoba ngagayuh acai laut. Sina naik ka ieu tempat mun perlu ieu pulo sina ka keueum sanggan monyet-monyet carem kabeh. Bae katu buru-buru sanggan urang teu ripuh teuing. Tapi lamun ieu pulo ka keueum kumaha nasib urang? Moal ka keueum deui. Ki Jamparing loba kahariwang pamadegan teu pati pancen. Moal kuring tanggung jawabkeun urang ngamimitian. Bae katu kuring percayakan ilmu maneh lah. Harita para wargi sadaya. Ki Banyu teu ngomong deui manehna ngumpulkeun sesa-sesa tanaga. Terus ngawatek ajianana ngagayuh cai pikeun ngancurkeun musuhna. Nangtung bari nangkep harigu panon peureum rada tangah. Batin manteng ka alam gaib ngahijikeun rasa jeung cai. Heuleut sawatara waktu kadenge anu ngaguru handaruan. Dibarungku sora nu pating saleor tayohna bae laut teh motah. Timbul ombak anu rongkah, pulo monyet kabanjiran tatangkalan rareba. Monyet-monyet pating jererit, pating terekel kena tangkal kalapa. Tapi ragrag kabantingkeun sabab cai laut leuwih tarik tangkal kalapa rarungkad. Barang geus tepi aya kajadian kitu Ramat Kalinga oloho. Manehna ngahuleng mikiran eta kajadian. Teu ngartieun ku pamolah cai laut sabab manehna ge sanyana mah geus wanoh pisan jeung laut, tapi kiwari si cai teh ngaruksak ka anak buahna. Urang ajar ieu yang nu hasil pagawean si Banyu jeung si Jamparing. Rasakeun sia. Ia pulo digibrikeun sia ku aing. Cek Ramat Kalinga bari tuluy nenjerak bumi 3 kali. Rieg-rieg pulo monyet anu keur di banjiran ombak teh riegan kawas aya lini gede. Atuh puguh kaayaan beuki pikasieun monyet-monyet geus loba nu binasa. Ka keueum jeung kabantingkeun ku ombak ditambah ku genjelongna pulo akibat elmu si Ramat Kalinga. Puguh beuki rongkah lir anu diamuk ku angin topan. Dina waktu anu singkat rahayat monyet carem. Bangkena aya nu kakubur, aya nu ge kacewot ka tengah laut ku ombak. Kitu deui tatangkalan teu kurang-kurang nu ngamang di laut. Kalapa pating arangkleung tuluy mencar ka tengah sagara. Lila-lila jep jempe sabab boh Ki Banyu boh Ki Ramat Kalinga ngeureunkeun elmuna. Sabab perang di alah ngaprame, tinga Ramat Kalinga nu ngahuleng sorangan ngajentul dina karang, nempokeun rahayatna nu geus palastra jadi banusan. Urang manusia teu bisa dianggap endeng, aya wae elmuna nu leuwih unggul. Mundung umaha geus nya ya, cek Ramat Kalinga bari nangkep tuur. Mun jalema mah keur mikir neangan akal sangkan bebas tina ancaman musuhna. Keur kitu pola teh ngageter ari sabab Ki Banyu jeung Ki Jamparing usaha sateka pola. Ngageserkeun batu nu nyocokan liang guha. Sakabeh kakuatan dikerahkeun. Nu akhirna batu teh ngagorolong ninggalkeun liang guha. Nyemprung rek ngagiles Ramat Kalinga. Ngan bae sorana ngaguruh ngalilirkeun nu ngalamun Ramat Kalinga ngareret. Murang ajar, manusia kasobelan sia. Cileng Ramat Kalinga luncat, peledug batu karang ngagorolong teh dengar karang nu ngajegir. Nimulkeun sora nu ngabeledug handaruan, mata keung para mitra sadaya jeung hariwang. Para mitra kaum dangu, cileng-cileng Ki Banyu jeung Ki Jamparing bari jeu ti jero guha. Make pakaian baraseuh sabab cai laut ge asup ka guha. Ki Jamparing ampir teu kuat sabab ka keueum di jero guha. Ramat Kalinga, ayeuna kauda geus bebas ye. Mun anjeun panasaran keneh, hayo urang teruskeun ngadu ilmu, ngajajal pangabisa. Kaula moal mundur sasiku moal ngejat satunyang boas, nepi ka ajur oge. Cek Ki Banyu nangtang perang bari mureleng ka Ramat Kalinga nu colohok bengong. Entong ngolotot sia kunyuk, geura bijilkeun balacia ka dieu. Ku aing digilas nepi ka rata jeung lemah deuleu. Cek Ki Jamparing leuwih peureus nangtangna. Harita teh puguh ngaduruk dada Ramat Kalinga nu nimbulkeun ngagedurna seuneu amarah. Ramat Kalinga kekerot bari nangtung bangun halaliat. Tapi tanaga jeung nafsu geus ngagugudug hayang ngawajak musuh nu dua. Nye urang manusia, anjeun bener-bener biadab dadang ka dieu ngan sauku rek ngaruksak. Nya kitu pagawean manusia? Nya eueuh deui pagawean iwal ti ngaruksak ka sesama makhluk. Rasakeun wabales aing nu baris ngayakeun balitungan deuleu. Ramat Kalinga ngagegag ngadeuketan ka musuhna. Sorot panon seukeut mureleng kanuduaan.
Loba teuing omong atuh sia teh lah. Buktikeun heula omongan sia deuleunannya sia sanggup ngayakeun balitungan. Ki Banyu teu kimir. Manehna geus gilig pikir rek ngalawan bebeakan. Somong sia. Rahmat kalinga teu loba omong manehna ngepeulkeun dua leungeunna. Adua dampaleungeun bari matana muralang kaduduaan. Cenah luncat bari ngadorongkeun leungeun ka hareup. Dibarengan ku ramo anu ramakah dibuka sakaligus. Akibat timbul angin topan kacida gedena neubagkan awak Ki Jamparing jeung Ki Banyu. Kalayang duanana kabawa angin kokoleaban di Jomantara. Aya saluhureun laut dua jalma kumalayang dibarung ku ngaguruhna angin. Banyu! Ki Jamparing ngagorowok lamat pisan sorana les-lesan kabawa angin. Ari Ki Banyu teu nembalan manehna ngerahkeun elmu panameu, ngerahkeun sakabeh tanaga batin. Ngagayuh cai hujan keur ngahadang tarikna angin, tekung silila breg hujan gede kawas dicicikeun ti langit. Beuki ngaguruh harita teh angin pacampur jeung hujan sorana awor. Sewot Ki Banyu nyirorot wani para mitra. Kahanap ku jubar kana cai laut anu keur motah, jaul-jaul ampul-ampulan. Diayun-ayun ku omak sakapeung kahanap sakapeung kaluhur. Dina kaayaan kitu Ki Banyu tangah ka Jomantara katempo Ki Jamparing masih keneh kakalayangan beuki jauh. Sorana kadenge les-lesan ngageruan Ki Banyu. Banyu, tulung! Bari kokoleaban pabeulit jeung manuk laut anu sosoloyongan sarua kabawa angin. Ki Banyu nyoba-nyoba ngagarowok susuganan kadenge ku baturna. Maksud sangkan ulah gugup sabab mun gugup moal bisa ngagunakeun akal sarta moal bisa ngamangfaatkeun elmuna. Omongan Ki Banyu aya gunana ngalilirkeun ingetan Ki Jamparing nu geus ampir beak harepan. Manehna inget kana elmu lumpatna anu ampuh, anu sanggup ngarobah dirina jadi hampang lir kapas garing. Harita keneh eta elmu diwejang koleang awakna leuwih hampang kabawa ku angin leuwih tarik bari jeung teu pauragrag. Ku perbawana angin anu tarik jeung ku ayana awakna hampang. Awak Ki Jamparing kebat ku malayang ka daratan Pulau Jawa. Tanaga angin ciptaan Ramat Kalingga beuki kendor. Ki Jamparing beuki hanap tungtungna nyangsang dina tangka caringin di hiji leuweung. Ki Jamparing muntang kana dahan manehna diuk bari ngareureuhkeun kacape. Panon melong ka Jomantara ngawawaas lalampahan manehna nu kakarabieu karanapan. Asa aya dina pangimpian ye. Aya di mana aing ayeuna? Kudu ka mana mun hayang balik ye jeung deui kumaha nasib Ki Banyu nya. Rupa-rupa pertanyaan minuhan hatena tapi can aya nu kajawab. Angin leler manuk recet di sarada hawa seger matak betah. Ki Jamparing turun tina tangka caringin gek diuk dina akar. Ngahulang netep ka langit nempokeun mega bodas nu ngagurung. Maraju lalaunan pindah pitempatan wujudna robah-robah henteu angger. Dina awahing ku cape jeung anteng teuing ngalamun Ki Jamparing peureum. Sare tibra dihihidan ku angin leutik dipepene ku sora manuk anu teu weleh recet. Hudang-hudang sote kagareuwahkeun ku mencek nu lumpat kadinya. Sukuna nejak tuur Ki Jamparing korejat Ki Jamparing hudang. Ari beunta hareupeun aya mencek ngahegak bakat ku cape. Ki Jamparing heraneun sabab mencek teh teu lumpat. Kalah ka padeudeut kana bitisna kawas menta panang tayungan. Kunaon maneh teh sakadang mencek? Manggi kasieun? Mencek beuki deukeut kana bitis. Kalah mabrek depa bari panon rundut rinat nempoan ka sabudureun eta tempat. Kalakuan mencek kabaca ku hartina ku Ki Jamparing. Eta masti manggih kasieun. Ki Jamparing buru-buru nangtung manehna rarat reret nempoan kanu barala. Barang ret kabelah wetan pucung hula aya maung tutul matana buring has. Sungut calawak nemongkeun sihung letah beureum pikagilaeun. Ku kajadian kitu Ki Jamparing ngarti yen mencek teh keur di udag-udag si tutul. Oh, aing ngarti atuh ayeuna mah. Sia minta tulung ka aing sangkan salamet tina udagan si tutul. Ku aing ditulungan, yap ka dieu. Ki Jamparing mangku mencek bareng jeung kitu maung tutul ngagaur bari luncat rek ngarebut mencek ti Ki Jamparing. Tapi Ki Jamparing waspada manehna nyingcet ka kenca bruk maung teh nubruk tangka caringin. Tutul, mun maneh bener-bener lapar sarta hayang ngahakan ieu mencek, urang balap lumpat jeung aing sia sok udag aing ye. Mun ka udag ieu mencek dibikeun ka sia. Gaur-gaur maung tutul disada. Tayuhna ngarti kana omongan Ki Jamparing, beretak Ki Jamparing lumpat bari ngagunakeun elmuna. Atuh meuni nyemprung kawas pasar sedengkeun si tutul ngabalesat ngudag bari gagauran ngaruntagkeun hate. Tapi Ki Jamparing memang geus unggul. Lumpat teu kaudag ku si tutul malah mah jauh pisan bedana. Serog ka puncak hiji pasir. Ki Jamparing eureun tuluy nuna mencek nu tadi di papangku. Panon rarat reret kalebak bisa aya maung tutul anu nyusul. Tapi tetela maung teh eueuh sabab jauh pisan tinggalinana.
malah mah teu sanggup penyusud tapakna lantaran Ki Jamparing mah nincak lemah ukur satetel kituna teh pajauh deui. Sagadang mencek maneh dikadarkeun panjang umur euy. Ku pangeran teh sabab si tutu teu kuateun ngudan ka aing, sigera nyiar hakaneun. Ira ulin masing jongjon. Ki Jamparing ngalempaskeun mecek tapi mencek teu daek indit kalah kadepa gigireun manehanan. Mung pajauh jeung aing sia teh. Kajeun ari betah mah pek cicing di dieu jeung aing. Aing moal ka mana-mana teu boga tujuan utang tu aing ge. Aing kata limeng ieu teu nyaho jalan ieu, jeung teu nyaho kaayaan di dieu. Nah aya di daerah mana atuh ieu teh? Ceuk Ki Jamparing bari nitenan kaayaan di dinya nu tetela matak pikabetaheun. Para mitra kaum dangu mencek teh melong ka manehanana siga nu atoheun pisan di idinan babarengan. Terus si mencek nangtung deui ngaletakan kana bitis Ki Jamparing. Berak depa deui matana pepeureuman bangun nikmat. Syukur maneh daek ngabaturan aing di dieu. Keun urang neangan tempat nu alus jeung matuh. Sabab aing hayang boga tempat anu matuh, mun geus meunang eta tempat rek dingaranan Ciwaringin. Sabab waktu aing ragrag di Jomantaran nyangsang dina tangka caringin. Mencek teu nemalan ukur buntutna kupat kepot huluna cengkat saeutik. Geus kitu pepeureuman bari terus ngadakom satuluyna Ki Jamparing neangan tempat nu alus. Manggih palataran lega dikuriling ku tatangkala nu aralus, hawana seger tempatna pikabetaheun. Landeuheun aya cai nyusu meuni herang ngagenclang. Ki Jamparing milih eta tempat manehna ngahajan nyieun saung. Sabab geus gilig pikir rek tetep tumetep, akhirna mah eta tempat disebut Ciwaringin ku Ki Jamparing. Cagtuna lampahna Ki Jamparing nu geus tetep tumetep di Ciwaringin, dibaturan ku mencek ngora keneh. Ki Jamparing jeung mencek silih belaan sok silih talingakeun mun aya bahaya. Ayeuna kocapkeun Ki Banyu. Manehna aya keneh di sagara sabab waktu ragrag di ningang sagara. Tuluy ngojai sakuatna neangan daratan, tapi teu ngarasa ripuh atawa capek sabab manehna babuh jeung cai. Atuh salila di perjalanan teu manggih bahaya, malah dina ngojai oge teu hese da pugu dijajabkeun ku cai ka sisi basisir. Dina hiji poe Ki Banyu nepi ka basisir Pulo Jawa beulah kaler. Manehna hanyat bari rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Susuganan manggih Ki Jamparing nu kabawa angin teh. Tapi lebeng eueuh tapak-tapakna acan. Sabab ragragna jauh pisan jeung tempat eta. Muga-muga we anjeun salamet Jamparing. Sabab anjeun boga ilmu nu bisa ngahampangkeun awak. Mun awak geus hampang cara kalakae, moal nyeri najan ragrag kana lemah ge. Tapi di mana anjeun ayeuna? Ceuk Ki Banyu ngomong sorangan teu karasaeun manehna geus asup ka daratan. Sarta di dinya loba rungkun haur meuni gereng. Ki Banyu ngarandeg heula. Gek diuk bari alak ili kaluhur bisi aya orai nu meulit dina haur. Tapi aman ukur aya bajing jeung orai leutik teu matak bahaya. Aing dikadarkeun nepi ka ieu tempat, loba haur nu sakieu gerengna. Loba cucuk meuni pabeulit, ieu tempat cocok pisan mun disebut Cihaur, luyu jeung kaayaan. Ceuk Ki Banyu bari terus leumpang deui. Parat kebon haur manggih palataran lega tanahna subur. Rupa-rupa tatangkalan jaradina alus, buahna leubeut. Ki Banyu eureun heula diuk dina batu bari mikir. Nu dipikiran lalampahan satuluyna, na kudu ka mana ari manehna. Na kudu balik deui ka Parebulung atawa kumaha. Akhirna meunang putusan manehna rek tetep tumetep di dinya, mun perlu rek tatapa ngasakeun deui ilmu panemu. Jeung tibatan neangan nu teu puguh leuwih hade aing mah milih tempat nu pikabetaheun we sigana moal naon-naon di dieu ge. Sabab cocok keur pamatuhan. Kitu putusan Ki Banyu jung manehna nangtung rek nempoan kaayaan di dinya leuwih api. Tetela para mitra matak pikabetaheun. Atuh geus kitu mah Ki Banyu nyieun saung anu dijieun tina haur. Buni jeung weweg moal matak sieun mun sare ti peuting. Ki Banyu babetah di eta tempat sarta mere ngaran Cihaur, dumeh di wewengkon eta loba haurna. Waktosna para mitra.